kamasyakatan aya keberatan. Ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula. Wallah demi Allah. Demi Allah, idza sa'altum di mana arajeun naranya ka kaula dina berbagai perkara. Nah, ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza. Akhbartukum madum tu fi maqami hadza. Kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu. Didinya langsung aya sahabat anu anangtung jelema baduy, nangtung nanya ka Kangjeng Nabi. Cek eta jelema, "Man Nabi ya Rasulullah?" "Saha Bapak abdi ya Rasul, coba lamun benar-benar Tuhan Rasul." "Abuka Hudzafah, Bapak maneh Hudzafah." "Ya bener cenah teh Muhammad. Teu nyahueun ge ka Bapak ai tapi nyaho." Dinu saurang nanya, "Ya Rasulullah. Rasulullah, ayeuna di mana makani? Tempat abdi engke di mana?" Kangjeng Nabi, neraka maneh mah." Langsung tungkul. Ini jadi kos karari ieu cenah nanya urang. Nu nanya deui, "Di mana tempat Bapak abdi nu geus maot?" Cek Kangjeng Nabi, "Bapak maneh di kuburna di anu, kemudian ku hari keur disiksa, engke jaga bakal ka neraka." Kideug kabeh. Mantak Sayyidina Umar langsung menangtung. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab, ditanya naon bae nyaeun. Karena hal-hal anu gaib bae nyaeun. Waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar. "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi, "Ijlis ya Umar, ijlis Umar." Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi. Ditanya naon bae kos itu. Jawab Kangjeng Nabi. Pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskan cek Kangjeng Nabi, "Innallaha farrada alaikumul hajja fahujju." Saenyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mungga haji. Heuh, geura marungga haji maraneh kabeh. Aya nu nangtung sahabat, "Aku amin ya Rasulullah." "Apakah tiap tahun ya Rasulullah?" Kangjeng Nabi teu jawab. "Aku amin ya Rasulullah." Kangjeng Nabi teu jawab. Sakali deui, "Aku amin ya Rasulullah." "Apakah unggal tahun?" Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun ka hareup karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun. Bahaya. Kata Kangjeng Nabi langsung teu jawab. Turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu." Assalamualaikum. Nyampaikan risalah, nyampaikan syariat. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Gusti Allah maha uninga kana pagawean nuku anjeun dilahirkeun jeung nuku anjeun disumput-sumput ke kanyahoan babalesna. Fayujazikum bih, Allah bakal ngabales. Nu bagus dibales surga, nu goreng dibales neraka. Kitulah janji Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal hati-hati urang. Dituluikeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad, la yastawil khabith wa thayyib. Teu akur khabith jeung thayyib. Naon khabith di tafsiran al-haram, naon thayyib di tafsiran al-halal. Majaz berarti. Subihal haram bil khabith bijami'in nufur atawa bijamil gid bijamin nufur fi kullin. Sarupakeun haram kana khabis. Khabis masalah mereget najis. Lain haram disarupakeun kana khabis tina pada ijid, embung, kegeuleuh. Kemudian ai thayyib teh halal teh
disarupakeun kana thayyib subhal halal bil thayyib bijamil halawa fikulin kitu ceuk ahli bayan dukiral musyabah bewajibal musyabah la sabil isyarat tasatah kitulah jadi bahasana luar biasa Gusti Allah nyampaikeun cukup dengan dua bahasa khabis jeung thayyib tapi ternyata ambalaya di kehidupan gua teu akur khabis jeung thayyib najis jeung suci teu akur haram jeung halal teu akur bagus jeung goreng teu akur bagus jurusan sorga goreng jurusan neraka thayyib jurusan sorga khabis jurusan neraka lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabis jismani aya khabis ruhani khabis jismani mah khabis anu kadeuleu ku mata haram kadeuleu ku mata minuman teh bangsa najis tapi ieu ya khabis ruhani teu kadeuleu ku mata ieu kadeuleuna ngan saukur ku mata batin doang geus lamun urang deuleu ku mata batin panggoreng-gorengna khabis ruhani bodoh lantaran ku bodoh ambalaya jelema ku bodoh mah jelema teh bakalna hayang seuri ku bodoh mah jelema balik munggah haji bodoh tapi ke Mekahna bodoh ke Mekahna dadang ka dieu teh mulai ka lembur ke masjid nu nanya mang ke masjid teu nembalan mang dek ke masjid teu nembalan di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke aduh cek nu nanya teh ku bae teh tore kapan naon barang tas si Mekah teh mang haji dek ke masjid oh kudu haji nyebut ya kaing mahal ke Mekah Gusti teh sebut haji bodoh bakos gitu tah beres menang bae setengah bulan nyana nonton main bola Paje dek mau ke lapangan cicing bae Paje dek ke lapangan cicing bae goblok sia ke lapangan haji mamang gitu bareng mang dek ka lapangan cek nyana lah di bawah hajina tuh jadi kos kitu nu bodoh mah tah ai waktu ngariung ka masjid ngaji hayang haji weuh manis sumingra bangsa ai kos kitu mah bah tah lamun keur ngabonceng si mbak ulah disebut haji ulah moal nembalan nyana ji mbak di mana eta moal nembalan gajeun kudu moal nembalan leh aing mah lain haji keur kieu mah jadi aya musim-musimna aya musim eta bodoh eta hese jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya musim-musimna tuh musim atut gatut kiai bodoh tuh anu kos kitu ngaran khabis di jero hatena teh khabis deleukeun khabis ruhani mah leuwih bahaya tibatan khabis jasmani mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres baju urang katempelan ku tai kumbah beres baju urang katempelan ku bangsa minuman kumbah beres tapi khabis ruhani mantak di dieuna diteruskeun ge la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung thayyib teh walau a'jabaka sanajan ngaherankeun ngahebatkeun ngagetkeun ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis hartina kauntungan khabis nu bakal kadeuleu ku khabis bakal kadeuleu ku ruhani kadeuleu ku jisim loba jasa kauntunganana padahal ceuk ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito kuari eta nenden duit di bank
boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau kersa persen baik kersa persen 1 juta sabulan 1% berarti sabarata menang sabarata urang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabarata ngabarong gitu nyawa sih ya. Jadi 10.000 sebulan lagi mun satahun berarti sebenarnya 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta teh kabita amat demandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge guari ge di dia kulanya hojasa ye anu nenden duit di bank nu dicekelan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nya nu boga duit di bank malah pegawai bank tadina ge tundun kunyana dicokotan bae taina ya Allah kayu kakula sasalamon sok merena mah 5.000 tapi nang doa kula nang ado aing teh hayang dibere ku sia engke mah mulah sia mere ka aing mah teu hayang teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejenis najis engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan lamun disoekeun ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah cak aing ulah awas sia tah urang Cikupa ulah tah duaan tah urang Jati ulah beneran aing mah lalagaan leuy seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing izin bae kanyana ngahargaan ulah mere ge 3 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teu dipake geus sabodo sia geus ngaji sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing embung jasa heran hate teh embung teh lain lalagan ndek naon deui itu ndek naon deui ieu ndek naon deui na mah kieu atuh sia nyoba ka imah aing kue loba di main ayo ndek naon deui sia ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh loba ge sarua bae ngan dileungeun batur bae heulanan teu kudu aing ulah jelema nu kos kada itu ulah mere ka hiji nu boga hutang ulah mere ka aing nomor gaduhan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian ngerebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok ajar lalagan aing bajar teh nyaho jas aya awewe deui ngajualkan umroh jeung keluargana urang maning teuneun bae di bank urang cokotan taina bae cek nya kembangna cek nya bungana cukup ieu cek anakna teh mah pan mama sok ngaji ka Cirongo keuman teu meunang lah tuh kieu teh nyahoan ieu aing nyaho tak kuari teh nyanan aya kuari aing nyaho tah beusi pajar teh nyaho tak ku sia tah awas tah aing beusi pajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu tetep menang gusurana leutik ngan 265 juta pan cenah kieu nyaho pokona nyaho bae aing mah musyawarah jare jeung keluarga geus kuari diteunden lah cenah kieu mah teu nyahoan ieu ulah loba omong kuari tah kadenge ku ceulisi aing nyaho tah teu hayang aing mah ka duit kos teu hayang sama sakali ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya kitu bisaen salat naon bong aing mah pokona mah teu hayang we engke sia paeh rasakeun ku sia ya Allah habis ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteunden di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis cek mata zohir mah untungna gede tapi cek mata batin mah sia moal boga saada bahaya sia paeh dibeuleung sia dipanggang deuleu ku sia tukang sate ngerecek teh sate tah awak sia teh bakal disate kos kitu deuleu sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek ngaji ge
bari ngaji bari deuleu ku sia tas sate ulah dibeli di dahar bayangkeun diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate izin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bank bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia tak kana seuneu beuleum curug lah cenah Ki Uci mah kos kitu jah dari kiai aing di lembur aing yang ngredit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajan cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil Masya Allah ku buang kawarah ting teh si otak kiai tolol jasa kalau ke sia ieu mah lain ka kiai bareng jeung kiaina ya Allah ieu tah la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasatul khabis ngeunah mah urang meuli motor DP nangan 500.000 aju sabulanna sabaraha kana ngomong atuh sia tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya tuh kan eta teh ngeunaheun jasa 500 karituna 300 anu 500 eta kabita jasa aju karituna boga motor cek zahir mah walau a'jabaka kasatul khabis sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jas wayahna bersihan naudzubillah min dzalik atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun baheula minggu hareup atau bulan hareup ieu hutang kredit dan lain jihad hutang na jihad haram mu deposito teh dan lain sebagainya masyaallah nu mantak cek di dieu ge fattakullah sing sieun maneh ka Allah rempan kade tinggalkan khabis ya ulil albab nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasana ge ya ulil albab masyaallah lamun aya jelema ngredit teu boga otak teh cek Allah sanajan pinter di bidang ekonomi nya teu boga otak sanajan nya boga bintang tinggal bintang leg-leg ku sia bintang teu boga otak lain cak urang lain cak manusia cak Allah sia otak teh digunakeun ka aing teu boga otak sia lain ulil albab sama nu kos kitu ulil albab mah ijid cakumaha ijidna kana najis urang neuleuh najis teh hayang neuleuh tai teh hayang eta teh watak anu sampurna lamun aya jelema hareupan ku najis embungeun sampurna watakna berarti nah ketika berhadapan jeung khabis ruhani embungeun ulil albab sampurna eta teh kunaon aya kana najis mah nyana merengket giliran kana najis anu kos karar itu bagian ruhani teu aya merengket teu boga albab teh nu kos kitu ngaran jelema bodoh bae cak Allah bodoh tayeu kuari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sa dunia mah sa Tangerang bae heulanan sa Tangerang ya ulah loba teuing sapasar Kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab bisa kahitung ku jari kuari jelema nu teu boga TV bisa kahitung ku jari jelema nu teu boga HP atau kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae heula bisa dihitung ku jari kuali jelema nu teu ngridit bapana ngridit pamajikanna ngridit anakna ngridit kabeh mana albabna ulah sa Tangerang sa pasar Kemis ulah sa pasar Kemis lah sa desa pasar Kemis bae ai Cilongok mah teu sa pasar Kemis bae lanan masyaallah manda kadena ge la'allakum tuflihun manawa harapan anjeun bahagia lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabis. Gitulah. Lamun thayyib
thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal, secara ruhani taat ka Gusti Allah, ma'rifatullah wa rasulih eta adalah thayyib. Lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana, bakal beda dedeleuanana, bakal beda segala rupana, hirup teh nikmat jasa. Keur lempang asa jeung Allah, keur diuk asa jeung Allah, asa dibimbing bae ku Gusti Allah. Lempang sia, diuk sia, salat sia, asa dibimbing ku Allah. Berangkat ti imah ngaji sia, diuk sia, dijuru nundutan sia, dibimbing ku syaitonir rajim teh mah. Di jero hati urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin. Aya dua, hiji malaikat, hiji setan. Dua di hati urang teh, numpakan hati urang teh dua. Hiji malaikat, nomor kedua setan. Tapi minggu teh ada subuh, cek malaikat teh cek malaikat ngaji, kajrok ngaji. Cek setan ulah. Cek malaikat ngaji urang. Menang setan. Hore, hidup nomor satu. Nomor satu nomor dua. Menang aing cek malaikat. Geus ngaji. Eleh teh. Setan eleh. Eta teh eleh. Datang ka dieu ka ngaji teh. Cicingna ulah di majelis. Ulah di majelis. Cek malaikat di majelis bae aman. Ulah hese ngarokok. Hese di majelis mah ulah lah. Mending di luar bae. Berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan. Jana diukna di luar. Menang aing. Cek setan. Cek malaikat. Geus kajen tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge. Tetep bae, ayo tukang kopi ka dia. Sak setan tuh aing nu menang dia. Ya, teu bisa tapak keur ngaji acan. Atuh keur ngaji mah tapak bae mah tak kunaon dia moal kebel. Kadanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak. Moal dahar aing keur ngaji mah. Moal nginum aing keur ngaji, moal ngerokok aing keur ngaji mah, moal ngopi aing keur ngaji mah, tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun. Atuh komo tapak ka luhur gunung, nu kumaha jadi walina meureunana. Malah maneuleun tempatna ge di mana ya nu strategi cek cenah teh. Waduh strategi. Aju ngobrolnya nelimaan saingan jeung kiai. Nganya nama teu make sapeker bae di ditu. Asana minggu hareup moal sapeker jana. Eta ajakan setan, dia keur carita ajakan setan. Cak di luar sial, singgung aing. Dia keur carita ajakan setan. Ngaji mah ngaji tah gitu. Tapi tetap sanajan di luar kita, aing mah di luar ge selendaran di jero geus mahi. Jadi aing mah di luar ngopi moal, aing ngarokok moal. Cak babaturan emang pelit ieu tah mah. Oh beresna. Aduh Gusti Allah lagu. Taib teh ma'rifatullah, taat ka Gusti Allah. Taib teh indallah secara ruhani. Lantaran ma'rifat ka Allah mamampan moal kadeleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna. Sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana, sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana, sinar ilahi nu muncar dina dedeleuanana. Bisa berbeda nyana jeung nu sejen sanajan diukna bareng lempangna bareng lantaran nyana mah aya ma'rifatullah aya thayyiban beda kuari kieu jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian lempang bareng make samping akur, make baju akur, make kopiah akur, kadang make sorban akur, lempangna bareng di jalan. Jol bae aya Mbak Lampung. Susuna rada muka setik. Dadana putih mentol susuna. Insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina kareret saeutik ngan Gusti teu ngeumeunangkeun we abdi haju neuleukeun terus tungkul aya thayyib ruhanian teh lamun anu saurang deui sarua kopehna mah jeung sorbanna malah mahal anu nya weh mantep amat ya weh urang mana itu. Waduh. Nanya deh kade, woi, orang mana eta? Atuh siapa bae aing mah henteu. Lain kitu coba orang tanya, "Mbak, dari mana, Mbak?" Eta thayyibna eueuhan. Nu aya hobis.
lempangna bareng kopeahna akur bajuna akur sorbana mahalan nu nyana malah lantaran nyana mah sorbana Kashmiri padahal mah Kashmir mah keur dibom. Tapi beda aya toiban mah di jero hatena atuh paling sakitu doang tafakur Gusti ngadamel hambaku bagus-bagus deui teu akur jeung nu di imah Gusti. Di mama irungna kurang mancung jeung rada hidung lain da teh sebenarnya mah leteng we nu sebenarnya mah tafakur tah kos kita ya toiban Gusti sarua bae jerona mah moal teh kitu kitu kan balikeun we cara Sayyidina Ali da akur bae jerona mah kitu sakumaha kamari bae abuna was apem nu beureum hideung akur bae je rasana mah. Tah nu kamari teu ngaji mah keur hawal teu nyahoeun nya bab apem. Tuh tapi lamun eueuh toiban di jerone terus bae teu kicep-kicep ideulekeun masyaallah masyaallah mah masyaallah. Wah aja bae ya Allah ya nomor HP-na sabaranya tuh eta teh gara-gara eueuh toiban eta mah rahasia Allah. Rahasia Allah ketika make sorban barang make baju akur sareng akur diuk barang jol we aya tim sukses datang kadinya mawayana baenya kunaon gitu pilih nomor hiji berapa 20 detik teh itu 20 mah berapa aduh tawar eta Ustaz 50 guys ya masalah guys beres 50 eta teh jeung Supermi 2 eueuh toiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teh kebal ngan 2 bulan istilah 50 mah kecuali 100 tarolol kabeh tapi lamun aya toib ruhanian mah lain teh kula mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya urusan kos kitu ke hanas dicokot tapi hanas kula ke di akhirat teh anten ayaan toib ruhanian jadi kadeuleu ku urang setiap langkah-langkah urang setiap langkah-langkah manusia kadeuleu aya thayyib ruhanian apa datang ka mana ma'rifatullahna datang ka mana sieun ka Allahna datang ka mana cinta ka Allahna bakal kadeuleu dina gerakna Allahna moal kadeuleu tapi sipatanna mah kadeuleu ku urang tapi asma'na mah kadeuleu ku urang aizat Gusti Allah nama moal kadeuleu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar moal kadeuleu zat Allah nama tapi dina af'alna Allah tajalli dina af'alna dina af'al hambana Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hambana bakal kadeuleu teh sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu sifatan Gusti Allah di hiji jelema bakal kadeuleu asma Allah di hiji jelema geus urang dideulekeun we kiai ge teu saleretan doang lain kiai Allah kajahoan jasa kanyawan wani sumpah kajen kukumaha ge di mana kanyawanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama ul akhirat ieu keur carita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu mah pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh qaibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus teh kenalan rada dikenyat dikeun saeutik muantah datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung orang Sarwiti lagi keur ruhani Sarwiti jeung kieu keur nyambung eta keur masalah khobisan tamah tapi kan nyambung nu thayyib ge sarua bae ieu ahli Allah bakal nyambung bae
sebab kaambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu mantap ke skala na deket jeung jauh na bakal ngambe bae ruhani ahli Allah jeung ahli Allah de nyambung bae la yariful wali illal wali nah ieu mah keur carita fattakullah kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah tinggalkeun atuh hobis teh latar belakang ninggalkeun hobis teh kudu sieun ka Allah ulah sieun ka manusia ya jelema teu maling tapi sieun ka polisi eta mah lain fattakullah lain ulil albab blod tah mah di deulean bae gunyana di deulean bae gunya jeung baturna pan tadi cokot polisi ulah bakal ke polisi eueuh cokot eta pepantaran tama lain sieun ka Allah mantap cak di dieu fattakullah fitarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah tuh hayang aing mah kulantaran aya masyarakat di dinya lain ka Allah berarti masyarakat ge bae cicing henteu ulah mau malu disogok-sogok gitu ceknya nanti lantaran aya masyarakat mergitu masyarakat na indit abdi mah bade pamit bae mangga tuh mana tadi sogokan gede tah lain patakullah mantak ka Allah mah dek berang dek penting dek aya jelema dek eueuh stabil bae Allah hiji nu dipake ka sieun jeung pake ka cinta hiji Allah mantep teu di mana teu jeung saha hiji bae Allah dibimbing ke bakal ku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah eueuh nu dideuleu sasaha hiji bae Allah antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu geus hiji Allah mantep keur ngaji mah bener-bener ska Allah bae geus pokona balik bae ka ieu mah aya bae tim sukses Allah leungit malah ditunda Allah tunda heula sagedengnya udah deuk anu nyogok kayak dicokot deh lohnya Gusti Allah jasa ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhirah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tasalu anasya ulah nararanya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tuzar lakum karajen kabeh eta perkara tasukum bakal ngagorengkeun bakal ngarewaskeun bakal ngaijidkeun karajen kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kabeuratan ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah cek Kangjeng Nabi saluni sok geranaranya maraneh kabeh ka kaula wallah demi Allah idza sa'altum di mana arajeun naranya ka kaula dina berbagai perkara nah ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza akhbartukum madum tu fi maqami hadza kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu idinya langsung aya sahabat anu nangtung jelema baduy nangtung nanya ka Kangjeng Nabi cek eta jelema man nabi ya Rasulullah saha bapa abdi ya Rasul coba lamun bener-bener tuan Rasul abuka Hudzafah bapa maneh Hudzafah ya bener cenah Muhammad teu nyahoeun ge ka bapa aing tapi nyaho deui saurang nanya ya Rasulullah ayeuna di mana makani tempat abdi engke di mana Kangjeng Nabi neraka maneh mah langsung tungkul ini jadi kos karari ieu cenah nanya urang nu nanya deui di mana tempat bapak abdi nu geus maot cek Kangjeng Nabi bapa maneh di kuburna di anu kemudian ku hari keur disiksa engke jaga bakal ka neraka kideug kabeh mantak Sayyidina Umar langsung menangtung raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula lantaran ieu ditanya naon bae ngajawab ditanya naon bae nyaeun kana hal-hal anu gaib bae nyaeun waduh lain luar biasa cek Sayyidina Umar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Sayyidina Umar cek Kangjeng Nabi ijlis ya Umar ijlis Umar
Sira Umar geus teu katahan ku cinta-cinta ka Kangjeng Nabi. Ditanya naon bae kos itu. Jawab Kangjeng Nabi. Pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskeun cek Kangjeng Nabi innallaha farrada alaikumul hajja fahujju. Saenya Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mungga haji. Heuh, gara marungga haji maraneh kabeh. Aya nu nangtung sahabat. Aku amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah? Kangjeng Nabi teu jawab. Aku amin ya Rasulullah. Kangjeng Nabi teu jawab. Sakali deui aku amin ya Rasulullah. Apakah enggak tahun? Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun ka hareup karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedangkan dituntut kudu unggal tahun. Bahaya kata Kangjeng Nabi. Langsung terjawab. Turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman la tasalu an asya ulah sok naranya maneh tina berbagai perkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka aranjeun kabeh bakal ngamurengkeun tas hukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanana loba nu katengenahkeun. Kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeridit teh meunang apa henteu? Henteu. Ngerenyet. Sakitu ngeunah-ngeunahna ngeridit. Sakitu nikmatna. Aya deui nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal? Haram, neraka teh. Balik we ka ieu mah. Kiai kejem amat. Padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sistem kos kitu teh. Urang teh pandenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok pake jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tas hukum bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun kiai we dituturkeun tah mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank sagala ngaharamkeun kapiting sagala ngaharamkeun alah ulah pan tadi nanya geus dijawab kos kitu kuari teh pan ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun nanya ngan nanyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai nya jelaskeun hukumna cak kiai teh haram teh kredit balik we ka imah kiai si kos kitu jasanya era naing mah kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngeurit ku diharam-haramkeun ku kiai lah teu kiai ortodok mah kos kitu. Ya sudah ngaji deui ka ditu, sanu nitahan atuh. Sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tan teh janten aing mah. Ulah sia mah. Aing masih kene beuki kana kos kitu balos jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu. Jeung Kiai Golkar, jeung bupati, jeung camat ngajina kos kitu sarombongan neraka teh mah. Moal kebel ieu moal. Moal teh mah. Paling gurubuk ya 50 tahun lah. 50 tahun akhirat. Cek camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah. Kading loba camat nu ngaji kan. Pasar Kemis sok ngaji sekali-kali. Sekali-kali. Jelelan bae ngana kata kol mal ngaji aing Allah kege pindah sia teu ngaji ge. Aing mah teu berat ku sia hiji. Teu berat ku sasaha. Daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing na ka Quran teu kudu sasalaman jeung aing mah. Diuk mawa sate balik. Teu kudu jeung kiaina mah. Bikeunan ka tukang sate duitna ku sia. Geus mun hayang bener mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung kanyahoan. Ai bener mah hayang ieu nya na ge. Jero hatena mah nuranina mah bener hayang. Ngan embung kanyahoan aing pan aing mah camat cek jana teh. Embung loba nu ku ari make kumis palsu aya. Emang aing teh nyaho aing. Wajar teh nyaho. Asana balik dibuka kumis palsuna ku nya. Jahat teletik nama aing kudu ngaji ka mana jagnya na malah asalnya hobay cenah heula kaen datang ka dinya ge asalnya hobay heulanan asalnya hobay sanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah sageus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MK teh teu sadar hukum
eta keur carita demokrasi digilak nu eleh jadi menang nu menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener iyalah demokrasi atuh cacak-cacak Quran ge kos kitu cacak-cacak Quran ge kos kitu nu mentak engke di akhir zaman bakal terjadi cek Kangjeng Nabi iza nazalat nazilatun di mana terjadi hiji masalah di hiji negara baik eta masalah gempa tsunami balai atau nu terjadi di sekitar negara eta mungkin gejolak politik mungkin gejolak perekonomian mungkin gejolak perbudayaan idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama bakalna raja bakalna gubernur bakalna bupati ngumpulkeun para ulama musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama sanggeus tadi musyawarahkeun idza tafaku bihi di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun bagus model kos kitu wa idza talabu bihi di mana ta'akur jeung kahayang amir di mana ta'akur nafadahu iceun ulah dipake teh mah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu jakuan cek ulama ulah dibejakeun ka sasaya mah urang pada urang na bae heula asalnya hobae heulana balikan deui idza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama amir bakal ngumpulkeun ulama euy dek pilpres datangan ulama panggil ulama euy dek pilgub datangan ulama panggil ulama euy dek pilkada datangan ulama panggil ulama euy dek naon deui hiji deui pildes leutik pildes mah panggil bila perlu dijieun wadah 3 tahun sebelum dilaksanakan geus dijieun wadah para ulama diorganisasikeun panggil deui fa idza tafaku bihi di mana akur kahayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahu dihayukeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya. Dimuyah mayeh duit teh tapi wa idza ikhtalafu bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh nah ieu mah dipiceun napadahu dipiceun ku eta ulah dipake ya kos kitu bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnyana iceun iyalah nu mantak la tasalu an asya wahai kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun lantaran teu akur jeung kahayangna cak Kangjeng Nabi neraka ngurangkeun cek Kangjeng Nabi bahaya ngurangkan cek Kangjeng Nabi ngurangkan nah ieu engke terjadi di akhir zaman raja nanya ka ulama ngajawab akur bagus takur teu bagus jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu kuari bencan engke di akhir zaman kos kitu kuari mah di akhir zaman teh kos kitu kuari mah sia tah nu ngajawab lain aing besi pajar aing kos karari itu datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelir ya Allah ya Rabbi kuhina ulama jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang hanya untuk sebuah keagungan hanya untuk sebuah mobil hanya untuk sebuah sekupi. Ya Allah ya Rabbi iyalah pelecehan agama kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran pembunuhan terhadap agama teh kos kitu pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun dibuatlah pendidikan formal sekolah Kesian didinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia. SD teh aya agamaan baheula mah asal Jumaah bae aya agamaan Senin. Woi hormat cangsa kamera putih baheula mah jakos kitu. Jumat, Kamis aya teh aya agamaan.
Sanggeusa kemis henteu Jumat doang. Sanggeusa Jumat ge geus henteu doang. Teu bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teu aya. Berarti dibunuh teh agama teh. Kuari diwajibkeun bahasa Inggris. Encan lahir geus kudu nyebut yes. Encan lahir teh. Kuari budak laletik geus I love you miss. Orok geus bisa I love you. Urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese baheula. Kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh. Tak ieu dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam teh. Kuari mah atuh lantaran di sekolah formal geus eueuh urang yeun pondok pesantren. Yo, yeun pondok pesantren modern. 50-50 50% agama 50% gitu umum. Ya Inggris aya Arab aya teliti aya beberapa pondok pesantren bahkan bukan beberapa mayoritas geus eueuh agamaan. Geus eueuh agamaan kuari sabaraha pondok pesantren nu geus teu ngagunakeun kitab sama sekali. Berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern geus teu percaya agama lempang, tinggal pondok pesantren salafiyah. Iya kuari kiaina dibunuh ku Supermi. Anggeus-anggeussan. Tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neulekeun di luhur kapal. Bagaus. Good. Aduh, bagus. Tinggal sababaraha hari. Pembunuhan terhadap agama teh kos kitu. Coba kuari, nyeun gereja, dicoba reaksi masyarakat. Lantaran gubernur nangis tanda tangan. Gereja teh geus didukung lantaran partainya dibeli geus aya perjanjian tadi. Coba reaksi masyarakat kumaha? Geus dek berlindung ka mana masyarakat? Berlindung ka gubernur, pugu gubernur lagi geus tanda tangan. Berlindung ka MK pan ieu MK na ge geus dibeli tah, geus dibeli. Dek berlindung ka mana kuari? Dek berlindung ka mana kuari ketika aya semacam eta? Paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan, tapi semacam demo. Dek ka mana coba hayu? Demo teh kan capek, ka DPR kan geus dibeli, kamari geus jual beli. Otak pasang tah otak pasang tah otak. Kudara ria pasang. Hayu dek berlindung ka mana? Sok deuna. Mulai datang tokoh masyarakat ke kiai, aduh kumaha ya pembangunan gereja. Pancak tadi ge ulah dipilih. Atuh kuari pananya deui. Ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000. Pan kiai na ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup. Ketika kiai berangkat tah dek berlindung ka mana? Camat geus dibeli, bupati geus dibeli, gubernur emang nyana anu ngahayukeun. Urang lumpat atuh ayeuna maka kejaksaan, jaksa mana nu bisa dipercaya? Maka pengacara mana nu bisa dipercaya? Urang KM mana aja MKG jual beli, MD jual beli kamari teh. Lillahi taala Allahu akbar jual beli. Ka presiden atuh pan presiden macak jadi teh pan aing mah atuh presiden. Kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat. Lamun rakyat teu satuju aing tanda tangan cek presiden. Mun rakyat satuju aing tanda tangan kesetujuan. Sok olah dihandap berangkat deui ka camatna diganti nu keur ieu dedek diusir. Diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli. Dek camat mana nu boga albab? Dek bupati mana nu boga albab? Kaditu ieu bakal dipergunakan selama 5 tahun masa jabatan atut teh bakal kos kitu ulah gandeng-gandeng ieu mah pada urangna bae. Engke bejaan deui di ditu kitu. Deuk kumaha tah sia teh otak teh teu dipasang tah kos kitu. Naudzubillah min zalikanya Supermi. Coba ayo sia sekupi. Naon deui? Yelah latas alu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kemasyakatan. Tapi nu jelas bakalna nararanya bae engke di akhir. Sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas aluanha
lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktuna diturunkeun Al-Quran di masa Kangjeng Nabi. Masa Kangjeng Nabi mananya naon bae ge pan Kangjeng Nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun teh mah di masa Kangjeng Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeng Nabi mah silahkeun bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah. Tapi setelah Kangjeng Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu waki. Mun geus terjadi nanya nu encan terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan. Aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan, mun di nagara araji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekes terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun. Mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengked engke kabelah dituna. Kitulah fala tasalu anna qad afallahu anha. Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu geus makeun bae pala taudulah balik deui wallahu ghafurun halim. Gusti Allah Maha Ghafur Maha Halim. Ye ku Gusti Allah dibere sinonim qad sa'alaha qaumum min qablikum nyata naranya ka para nabi kaum memeh aranjeun kabeh aju disubadanan ku nabina tapi setelah disubadanan summa asbahu biha kafirin. Umat Kangjeng Nabi Musa naranya ka Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Isa naranya ka Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Soleh naranya ka Kangjeng Nabi Soleh. Di zaman Kangjeng Nabi Soleh naranya tentang onta. Kangjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru, ulah dirusak tapi ternyata paqaruha dipencit pan eta. Nanya ongko dibejakeun ongko ku Kangjeng Nabi Soleh dirusak ongko. Coba. Hayo coba. Ketika nanya ka Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah, Kangjeng Nabi Isa dibuktikan, tapi pan begitu dibuktikan endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa. Bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh. Naranya ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan. Hayang neuleuh pangeran jahrotan. Hayang kadeuleuh ku mata. Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapih melalui sifat-sifat jeung melalui asma-asma Allah. Tapi tetap baik kahartieun ama begitu dibejakeun kafir. Umat-umat tu baheula naranya ka nabina begitu dibejakeun ujungna kafir. Umat tu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Soleh, umat Kangjeng Nabi Isa, termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi. Tapi ketika teu akur jeung hatena kalalapir tah contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat nu baraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalafir. Tah ieu teh bakal dilanjut ku umat Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi na dipundhut ku Gusti ka Rafiqil A'la, kemudian dilanjut ku para sahabat, di sahabat dilanjut ku para tabiin, masa sahabat jeung masa tabiin, masa atba tabiin geus selesai runtuh geus. Setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui ku ari, encan bangkit deui. Islam teh encan bangkit deui. Kejamna luar biasa kafir Yahudi. Baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna, hanya budayana, hanya perekonomianna, ku ari mah jeung jasad-jasadna. Jeung jelema-jelemana lantaran ndek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden, di jerona aya Saddam Hussein, di jerona aya Muammar Gaddafi, di jerona aya Gus Dur. Nah eta teh ndek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi. Baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana. Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis. Senjata ternyata di Irak tetap baik dibombardir. Dibombardir. Sarua baik. Damna ieu mah. Sebab Libya ndek dibunuh Islam. Osama dolar ajeun teuing. Lantak geus tokoh-tokoh Islam najet. Iran tinggal bolakeun bae. Tuh
di Indonesia dengan bendera demokrasi, padahal ngan bangsa Indonesia teu paham, ayeuna ge teu paham, hanya beberapa demokrasi padahal nyana ngasup nu kunyana di pidato-pidatokeun teh kan keur pidato begitu pengangkatan presiden mun kiai nu jeli soleh wah berarti dek ngagunakeun hukum Islam kacium ku Amerika melalui Amin Rais pundut ku Gusti Allah skeun Islam dele di Iran dele di India apa aya dele di Saudi Arabia pangheulana di dele di Spanyol Uzbek di Indonesia mana di wadahan mah teu bisa boro pemerintahan sorangan anai urang teu mampu aya Islam teh kuari teh keur bener-bener urang teh zaman Osama zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa Quran teh ngan sakada dimusabakohkeun dibere tapi diamalkeun mah teu bisa wow geus dikaluhan jasa kurang mah di Amerika teh hati wallahu a'lam sampai bisa kiki baik lantaran kiai nak kemeh mendirikan Islam lantaran itu bayar sepunggu butuh barangkang sikunahu siku minal jadi ulah di zaman Syekh Nawawi Tanah Nawawi Mandaya tapa 3 kali anu aya di urang Syekh Asnawi caring di gua aya guhana sarua ditungke aya ngaran guhana ieu urang kacita di guha Kiai teh tararapa baheula mah Kiai teh geus teu ngalirik setika-tika kuari mah yang dimuliakeun yang dibere nah ieu modern mah emang geus ge siap nyen proposal geus lain cerita Islam teh mentek lumayan aya Islam khuruj engkeuy-engkeuyan lain di urang bae di dunia eta teh nyana teh ka Afgan nyana teh ka Amerika Latin, ke Amerika Tengah, termasuk nyana ke Jerman, termasuk ke Itali, ke Roma, eta Islam khuruj teh ya. Di urang teh kos kara itu engkeuy-engkeuyan masak di masjid masak jelek kelas internasional na. Salah apa henteu Kiai? Ai salah henteu. Bener tante, bener ge kurang. Kunaon gitu? Dakwahna nu salah, encan pas dakwah nyana dakwah, aju ninggalkeun keluarga eta nu salah. Adapun perjuangan anak bisa angkat jempol aya masjid di Perancis aya masjid di Jerman aya masjid di Amerika ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu kemudian perjuangan berbagai organisasi diantarana HTI padahal eta teh anak buah Amerika keneh tapi wallahu alam di satu sisi nya ada dikendalikeun di satu sisi aya perjuangan anak ulah wakaha di sarua abad tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang Al-Qaeda geus tumbang NU kuari dikaluhan Muhammadiyah geus sakikituna beh teu bisa ka luar negeri jadu bisa ka luar negeri mah NU di urang teh Muhammadiyah mah teu bisa NU teh bisa ka luar negeri NU teh lumayan sakitu tapi pan kuari geus di Australia gede malah matalina ge gede geus teu bisa secara internasional Al-Qaeda geus eueuh diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika kuari teh keur kos kieu kaayaan urang tapi urang nyaho nurani masyarakat bae itu sebenarnya nurani nu murni tapi kemurnianana teh ketika naik bae kaluhur mentong nu tadi teh teh bae ieu mayoritas Islam dek yen gereja di dieu encan layak sebenarnya menyen gereja kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu mentalah urang dukungan ka camatna geus dibeli menta dukungan ka bupati teh pan geus tanda tangan leuwih ti heula menta dukungan ka gubernur pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partainyana urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeli atuh ompong MK dek lompat ka mana nurani urang henteu tersalurkeun ieu lah bangsa Indonesia lamun urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak kitu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi nu demokrasina teu jelas kuari teh geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae na ieu mah sakadar ieu urang berpikir kajeun di negara demokrasi ge asal demokrasina nu bener tapi dek datang ke mana coba siapa pemimpinnya coba sakedeng deui urang bakal pilpres kula geus boga calon
boga kula calon leutik kuru deui bengek deui urang mana cenah ge urang Cilongok aya dicalonkeun teu tamat SD na ge atuna naonan cenah ya urang nyeun presiden di alam mimpi bae geus pokona mah tokoh kuari nu bakal presiden geus jakadeuleu jasa kurang Prabowo kos kitu kaayaanan kemudian ayeuna pello ingat ka Gus Dur Dev yes sudah follow cicing eta kemudian atuh Wiranto sosokna kan eta kemudian Abu Rizal sosokna eta anu ku Amerika ku ari dititah jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani wanita ditekan ku Amerika kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika walaupun bagian sedangkan kan eta kena kasus lumpat ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ke Indonesia supaya jadi presiden tanggung jawab urang kabeh ayo coba tak eta kos gitu sementara SBY hayang jadi presiden deui minta dukungan ka kiai ayo coba mun teu presidenna nu naek pabajikanana deuk jadi naon negara urang ulah man sakada nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae de ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer 10 geus aya 10 sing kuliwer nu hayang jadi presiden masyaallah sosokna nu kos kararita sedih kula mah kahareupna bakal kumaha ieu bangsa urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak jangan bangkitkeun semangat bangsa jangan dirikeun agama terutama di atas negara lantaran agama teu bisa kaluar ti negara teu bisa kaluar da kumaha ge tapi contona tah sosokna nu kos kalaritu masyaallah 10 sing kaliwer tah sing suliwer teh eta tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh luar biasa aya deui ku ari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ieu mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah. Ta ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui we di sarua bae deui. Colok irungna colok. Asal aya bae NU hadir di dinya. Ilu hadir, ilu berkompetisi di Muhammadiyah geus aya ku ari dicolok supaya naik hiji ti NU supaya aya naik hiji partaina geus dijelaskeun teh ku ari dimasalahkeun PKB na ge nu mantak ieu ni Gus Dur nyieun deui eta tah jangan harapkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ieu tapi pan ieu teh jelas kula bakal dibejakeun ada jelemana 10 sing suliwer nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek asana eta nu kaing dijadikeun lah pokona deuk kumaha ieu negara masyaallah ieu mah jang bahan balik ka imah berpikir deuk kumaha coba urang ayo jol bae Golkar Assalamualaikum Waalaikumsalam ge keur naon teh keur kieu bae salat poe Senin mah nek anu silaturahmi ka di saha itu tokoh pengurus Golkar itu kok masalah barang kade yang merah duit nu sabaraha duit atuh kiai yang sabaraha pangabangunkeun pondok bae cek yang sabaraha tingkat kiai itu teh sabaraha tingkat bae geus kuat jeung majelis mobil we hiji kecil teh mah geus deuk berjuang tadi nama deuk nanjeurkeun agama presiden datang Golkar leeh hiji aya deui kiai nu teger didatangan deui ke ku Petilu kan Petilu teh geus serangkai 2 didatangan deui ke ku Nasdem 3 datangan deui ku Hanura 4 datangan deuk mana ieu nu mana Masya Allah tayilah Indonesia teh kos kieu Gusti Allah kalang kitu nage kula mangan sakadar nyaritakeun sakadar rakyat leutik urang mah sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno gitu tapi iraha
tokoh-tokoh naja lain Barodo nu sebenar nama jebolan teh jelendang Pentagon. Pentagon di mana emang? Itu tuh deket Cikupa. Di UCLA Universitas California. Jurusan California ge lain saeutik di Indonesia teh. Masya Allah. Loba jasa. Jebolan California, jebolan wah luar negeri tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya. Masya Allah. Ieu mah keur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat. Urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ke kelas RI 1 urang teh hayang neuleus semasa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia. Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia. Indonesia teh kaya raya. Ulah digunakan ku batur bae atuh lamun pamimpinna kieu beta ieu mah sakedeung deui sakedeung geus aya nu kieu kulo mah cenah nuturkeun kiai bae geus aya nu kitu tah geus pono kiai ka mana nah dijual sia suara aing ke ayo sia geus loba ieu wah geus ngadengikeun bae partai ayo jualan jeung aing sia itu sarua aing jeung MD leuwih bahaya aing jeung MD tah ieu ku ari geus loba jasa ieu murid-murid anu ngaraji di dieu geus nuturkeun kiai bae kamari henteu sia. Masya Allah, tayo kerjarita bahwa bakal loba tatanya tapi teu dipake mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi. Sageusna nanya pakelah nu bagus mah. Cirina bakal natereh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake. Salah satu tanda deket jasa ka terjadi kiamat naranya teu eureun-eureun tapi nu make eueuh. Wallahu a'lam.